Alhamdulillah aya ku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam. Hakikatna urang kadzat nu maha kawasa Allah azza wa jalla, syariatna mah urang antara manusia sareng manusia, silih hargaan, silih ajenan, bere maweh biasa, nulung mah geus biasana pisan meureun mulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah, nu mawi dina sonten, dina enjing, dina siang urang salawasna munajat ka Zat nu Maha Kawasa, sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantenna. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari, neraskeun si Rawing Kiwari. Der, Rawing, urang teraskeun deui kumaha ieu, Prung? Awas ya, ieu teh bener-bener masih kena aya nu kudu diujikeun ka Wing teh ya. Bener Jangkeling. Nyata ujang kudu ngalakonan ujian anu katilu mangrupa ujian anu paling akhir. Naik kana pasir cadas lumut upama lulus banglus, tapi kana puncak pasir ngandung harti Jangkeling anu meunang dina ieu sayembara. Sok atuh di mana aya na Wing tudukan pasir cadas lumutna. Wing geus teu sabar ya yang geura naik kana luhur pasir cadas lumut euy. Ayo, ayeuna tuturkeun akang Jangkeling. Panata acara harita terus lempang kaluar ti jero pakalangan dituturkeun ku si Keling. Geus kitu mah bring kabeh nu lalajo teh harita ngabring, teu bodo harita jadi pagelak-gelak nu lempang teh untung henteu silih dupak jeung silih jejek oge. Tetela nu disebut pasir cadas lumut teh teu pati jauh ti Tegalan dipake tempat sayembara. Pasir cadas lumut kawilang pasir leutik ngan jangkung luhur ngelekecen, sakurilingna dipinuhan ku lumut anu baseuh ku cai, kawilang tempat anu tacan pernah aya nu bisa ditaekan. Malah geus loba jago-jago anu ngahaja naek ka luhur eta pasir, tapi tacan aya anu kungsi bisa tepi kana puncakna. Kakara tengah-tengah oge geus langsung ngagulusur turun ka handap. Panata acara ngareret ka si Keling nu lalajo pada ngagimbung ngariung, si Keling tanggah ningali ka luhur pasir kawilang luhur oge eta pasir cadas lumut teh. Da ieu teh pasir cadas lumut teh Jangkeling ieu ye tah. Lamun ujang bisa naik nepikeun kana puncakna, hartina lulus tina ujian. Ngandung harti oge ujang bakal jadi jago nu diteangan ku Ki Jayaraga, kitu. Ari Ki Jayaraga mana geuningan teu katingali euy. Ieu mah yo. Wing can apa jeung nyancan nyaho euy, anu mana Ki Jayaraga nya? Jadi Wing ayeuna kudu naik kana luhur ieu pasir. Bener Jang. Ki Jayaraga aya di antara nu lalajo ngahaja memang moal wakanembongkeun diri. Ngan jelas milu ngabandungan kana lumakuna ieu kajadian. Nu penting upama Jangkeling hasil lulus dina ieu ujian, mangka Ki Jayaraga baris datang ngabagiakeun Jangkeling. Iya, jadilah. Pokoknya Wing bakal bisa naik kana luhur ieu pasir. Bener, Wing yakin lah, Mang. Pohoy, Kibuyut Ireng ka mananya? Tadi pohok Wing teu diajakan. Si Keling jadi ingetin kaki Buyut Ireng anu teu kungsi ditepungan heula lantaran di tengah pakalangan terus indit nuturkeun panata acara nuju ka pasir cadas lumut. Saaki Buyut Ireng teh Jang, panata acara nanyakeun ka si Keling lantaran penasaran. Kalau tuh Wing anu keukeuh hayang ngangkat murid ka Wing. Ngan Wing geus ngomong ka manehna, bisa Wing jadi murid manehanana asal Ki Buyut Ireng bisa ngelekeun Bapak Wing. Nah saha kitu Bapak Jangkeling teh. Bapak Wing, lamun hayang nyaho mah sok pada nyebut teh si Rawing Mang. Si Rawing Bapak Wing. Kumaha si Rawing? Ah, nu bener Jangkeling. Sok ka mana wae nyarita teh. Panata acara beuki kageteun sigana teh. Paromanana katingali beuki robah tanah hate nu kaeunteupan ku rasa teu percaya kana pangakuan si Keling. Karena meuli ngabohong Bapak Wing Parawing indung Wing Ibu Saraswati. Ayeuna Wing teh keur neangan nu jadi bapa lantaran geus lila teu panggih. Kitu tah euy. Mane teu percaya? Jeung teuing teu percaya mah euy.
Nulalajo da puguda reukeut ayeuna mah didinya pada ngariung ngagimbung. Teu wudu sarua kagetna ngadenge caritaan jeung pangakuan si Keling saperti kitu. Teu matak aneh lamun harita loba anu tingkar cewis jeung ting gerendeng ngaromong jeung baturna. Pantes atuh euy paingan atuh ari anakna si Rawing mah. Lamun teu salah mah euy bet asa mineng ngadenge ngaran si Rawing teh euy. Aing mah si lain malimpeuran apaan? Anu ngaruntageun karaman macan liar jeung karaman setan roban teh si Rawing jelmana. Anu salila memang ngabela rakyat loba. Teu boleh nindak jalma jahat jeung nu darolim, jalma-jalma nu jahat mah kapan jelas yeun ku si Rawing mah euy. Alah. Loh. Alah nyakan ya, oce mah bet asa teu percaya aji. Nah bener kita teh budak anu ngaran si Keling teh anakna si Rawing. Mangkanya si Rawing teh kapan keur oce mah pujaan pahlawan hate oce. Pikeun oce mah ngajar acan kungsi pangi di kieuna ngan geus kabayang ku oce mah kumaha gagah jeung kasetna nu ngaran si Rawing. Nanyaan kitu ieu teh anakna si Rawing teh ya. Eta si Oco. Manehna pikeun kakaedanan kitu ku si Rawing. Kade ceuk kaedanan ku ngaran ke. Bari kituna teh kapanan teu ieu ngarasa Oco mah aya naon teh? Ayeuna geus boga salaki jeung anak. Kade ceuk. Ulah sok terus ngerakeun kitu ayi. Oce mah pang nalalajo ge ka salaki kapan keur ini jauh ieu teh. Nu mata ayeuna ngahaja datang ka dieu. Banget penasaran lantaran menang beja cenah budak hideung Keling bisa ngangkat tugu batu kelingna teh batu kelingna batu kalinga teh ya sedengkeun jago-jago nu geus aya umuran oge teh aya nu mampu ieu nu matak jadi penasaran pikeun ece teh ari pete nya bae geuningan hebat ya budak teh paingan atuh nyari anakna si Rawing mah. Pokona kula ngerasa bagja upama memang Jang Keling anakna si Rawing. Panata acara nutup dikasih Keling bari terus nyarita. Nu penting bakal komo leuwih percaya upama dina waktu ayeuna bisa ngabuktikeun mampu naik kana luhur pasir cadas lumut. Ingetkeun Jang, sarta perhatikeun ieu pasir cadas teh dipinuhan ku lumut baseuh anu leueur kacida. Geus loba jago-jago nu coba deui taya atawa nu coba-coba tapi taya nu mampu pikeun tepi kana puncakna. Kabeh tinggolosor pada ragrag di kahandap saking ku leueur-leueurna. Si Keling nyerenge seuring ngadenge caritaan kitu teh eueuh saeutik oge hate jeung pikiran kaenteupan ku sieun jeung bingung sigana teh. Tetep tenang malah terus nyarita bangun anu pinuh ku kayakinan kana kamampuhan pribadina. Memang amun ditingali kuing mah hebat pisan ieu pasir teh. Sigana mah memang lor. Tapi uing boga keyakinan pasti bisa naik lah. Mana percaya teu? Mang, amun uing bakal bisa naik ka luhur mang. Lamun seug teu apal kana kayaanana eta panata acara matak jadi malik ambek ka si Keling. Anu sikep jeung caritanana tapi sanajan tacan lila tepung panata acara bisa ngamaklum. Si Keling memang beda jeung budak-budak biasa. Panata acara ngupat jero hatena, lamunnya ieu budak anakna si Rawing. Bener-bener bagja pikeun Ki Jayaraga. Ngan ieu bae sikepna jeung caritana mun belangong kieu ieu budak teh. Tapi menang beja cenah bet bapana oge cenah nu ngaran si Rawing adatna teh sok sakapeung aneh jeung angin-anginan. Tapi sakuduna memang bisa ngabuktikeun kahebatanna ieu budak. Upama bener mah anakna si Rawing hiji jago anu ceuk beja mah kawilang geus dipikawanoh ngaranna ku para jago-jago silat katut jalma loba liana. Lain kaya permohon gitu ay. Mana kaya kajadi loba hulang-hulang mang. Sok ayeuna kumaya omongkeun heula atuh kumaneh mang. Uing si Keling anu geus lulus tina 2 kali ujian ayeuna rek naek kana luhur pasir cadas lumut. Sok omongkeun heula mereka kabeh jadi ngarahoeun omongkeun uing anakna si Rawing kitu. Si Keling marentah ka panata acara. Panata acara ungeuk nyaluyuan kana parentahna si Keling, terus panata acara nyarita ditujukeun ka jalma nu ngagimbung ngariung, malah aya nu jejengkean sagala rupa bakat ku hayang sidik ka hareup meureunan. Kasa kabeh anu lalajo, sakumaha anu kabandungan ku urang sadarea. Ieu budak rumaja teh lalaki anu ngaran si Jaka Keling atawa si Keling. Nurutkan pangakuanana geuningan anakna si Rawing. Tutas tadi kabandungan ku urang manehna bisa lolos tina 2 kali ujian. Nyata dina ulin bandringan jeung ngangkat tugu batu kalingga. Mangka kuring dina waktu ayeuna bakal mimpin ieu acara. Kalawan urang sadaya baris bisa ngabandungan
kumaha kamampuhan si Keling mangsa ngalakonan ujian nu katilu nyata naik kana pasir cadas lumut. Mula lajo noyek teu bisa cicing malah kadenge nu tinggal lero jeung tinggorowok bang nu geus teu sabareun hatena sigana teh. Nya sok atuh nya, boro-boro sina naik ka si Keling anakna si Rawing teh euy. Aya sina naik kana ulu pasir. Lamun nya anakna si Rawing kudu bisa tepi kana puncakna. Kalau bati ngomong ilah, lain waktuna keur dibiantara ieu mah. Sok. Dewek oge bisa ngomong mah. Nu penting gancang carana geura mimitian, dewek geus kesel yo. Panata acara ngangkat leungeun anu katuhu ka luhur, sangkan ulah lajo tenang. Tenang. Ulah ribut kitu atuh. Acara ayeuna bakal dimimitian. Urang Bandungan ketak jeung kamampuan ibudak lalaki anu ngaran si Keling. Sok, urang mimitian. Terus. Jadi awasnya mana nyingkir mang. Entong deket teuing euy. Awas entong deket teuing. Tapi ka maneh ki buyutnya teu katingali euy. Si Keling harita muterkeun panetupna ka jalma anu ngagimbung ngariung sakitu ngaliudna. Tapi teu katingali ki buyut ireng mah, memang ki buyut ireng teu milu kana abrulan jalma nu lalajo anu hayang ningalikeun si Keling naik kana pasir cadas lumut. Sabab waktu manehna kakara leumpang sababaraha lengkah ngadadak ngarandag lengkahna. Sabab harita teh bepangih jeung jalur rampang anu jadi anak nu kabeneran milu lalajo kana acara nu lumangsung di eta patempatan. Teu wudu ki buyut ireng jadi kaget nu lain di kieuna. Waktu sarereten ningali kayan jalur rampang nu jelas paromanana jadi semu pias jeung semu kanyeri. Ki buyut ireng langsung surti yang jalur rampang teh keur nyandangan tatu di jero. Kunaon ilaing bet aya di dieu jalu? Jeung katinggalina ku dewek bet siga nu keur nyandangan kanyeri. Tatu di jero ilaing teh euy. Eleh tarung, ha? Jalur rampang neuteub antep kana jadi bapana. Da puguh geus lila kapan teu tepung jeung anu jadi bapa alatan kungsi pabentar paham nu akhirna jalur rampang miang terus bubuara di daerah Karangjago. Bari nyekelan dadan anu karasa nyeri jalur rampang nembalan lalaunan. Bener kuring eleh tarung bah. Malah terus katu di jalan nu cukup berat sigana mah. Hampura kuring geus lunta ini tanpa pamit bah. Jalur rampang ketingali sikepna jadi robah. Leungit kagarangan jeung kagalakanana sabab jalur rampang ngarti ki buyut ireng anu jadi bapana upama nepikeun katika beuli hatena geus tangtu dirina nu bakal cilaka. Sokomo ayeuna kayan dirina nu keur tatu di jero alatan tarung ijen bobesen jeung si Rawing teh. Inget kene geuning si lain kana menta dihampura ka dewek jalu. Dewek memang geus ngarti euy. Pangan nepikeun ka urang pabentar paham lantaran urang saruana pada resep ka bikang. Geuskeun bae lalakon nu ka tukang mah teu kudu diinget-inget teuy jalu. Ngan si lain salila ieu aya di mana? Hah? Ki buyut ireng sanajan sakumaha galakna sarta kungsi pabentar paham jeung anakna, tapi kangaranan kanu jadi anak tetep we masih keneh aya nyang karukanya jeung perhatian. Jalur rampang oge harita bisa ngarasakeun ayeuna sikep ki buyut ireng anu mere tanda teu ambekeun ka dirina. Rada ngemplong hate jalur rampang dina waktu harita. Kuring terus bubuara di Karangjago bah. Malah tadi nama geus nugina jeung senang hirup teh. Ngan akhirna datang gangguan anu akhirna kuring kadungsang-dungsang nepikeun ka ieu patempatan teh. Coba caritakeun ka dewek jalu. Naon sababna ilaing ayeuna aya di dieu? Saha nu geus ganggu ka ilaing, ha? Sarta tarung jeung saha ilaing pangna nepikeun ka kudu atar atawa eleh jajaten, ha? Coba ngomong ka dewek jalu. Jalur rampang geus dibere angin seperti kitu kun jadi bapa nama geus teu asa-asa deui harita. Terus nyaritakeun ngeunaan kajadian nu karanapan ku dirina. Timimiti bubuara di Karangjago nu saterusna nyulik Saraswati sarta tepung lawung jeung si Rawing nu rek kabebaskeun pamajikanana. Akhirna nepikeun kaderna pisan tarung ijen bobesen ngan jelas dirina nu kasoran samalah nepikeun kangaranapan tatu di jero sagala rupa. Jalur rampang mungkas kateranganana. Tak kitu bah. Kejadian nu karanapan ku kuring teh. Jadi si Rawing nu geus mampu ngelekeun kuring bah. Si Rawing memang hebat ilmu
nu ti abah geus diketukeun kabeh tapi we numahi bah katingali paroman Ki Buyut Ireng jadi robah. Aya rasa kaget jeung amek pacampur dina hatena. Kaget lantaran teu nyangka upama nu jadi anakna baris ijen bobesen jeung ngaran Sirawing sarta ngadenge ngeunaan bobesen Sirawing. Ari ambek lantaran anakna nu geus ngawaris sabagian ilmu silat ti manehna beuteung mampu pikeun ngungkulan anu ngaran Sirawing. Ayeuna karasa ku Silaing ya lu. Hah? Ngalawan sarta coba-coba ngabangkan kalau jadi kolot. Ilmu Silaing jadi samogol deh. Ilmu Silaing teh jucung. Dewek bener-bener teu panuju ngadengena ge. Lain ilmu dewek anu teu mampu deh. Ngan salah Silaing acan oge asak ngelmu geus coba-coba ngalawan kana kawijaksanaan dewek. Hah? Ngerti? Jalur rampang katingali tungkul. Manehna memang geus ngarti kana adat Ki Buyut Ireng nu jadi bapana. Lamun geus ambek saperti kitu, upama dilawanan caritana geus tangtu bakal leuwih bedah amarahna. Kuring dumasa. Memang kuring salah, Pak. Nu mata kampura cik kuring oge bah. Nganu jelas Sirawing memang lain bantrak-bantrakeun pangartina, bah. Lain Sirawing jagoan deuleu. Ngan ilmu Silaing anu memang teu nepikeun ka jucung dina leumanana. Coba upama Ilaing geus ngawasa ilmu muara baraja, di mana kekuatan lawan bisa disedot ku kekuatan urang nu ayeuna lawan bakal beak tanaga jeung kekuatanana. Ilmu ampun kawilang memang tacan kungsi diajarkeun ku dewek ka Silaing. Katut ilmu weduk ireng kawilang ilmu tutungkusan dewek anu memang moal bisa dikateleuman ku Ilaing upama lain pijodohna. Memang kuring rumasa boga adat sok ngabangkang jeung teu patuh ka abah. Ayeuna karasana mah nyeri kana hate lantaran eleh bobesen ku Sirawing bah. Rasakeun ku Silaing ya lo. Bongan sorangan deuleu. Sanajan bari jeung kitu hiji waktu dewek sorangan memang kudu tepung jeung anu ngaran Sirawing. Sabab dewek memang boga urusan anu kudu direngsekeun jeung Sirawing. Jalur rampang nutupi nu rasa panasaran kana jadi bapana. Ari sabab teteh Ki Buyut Ireng nu jadi bapana teh bangun anu geus nyaho kana ngaran Sirawing. Nah, aya urusan naon kitu abah jeung Sirawing? Sarta bangun nu geus teu aneh deui atawa kaget geuningan abah ku anu ngaran Sirawing, bah. Dengekeun ku Ilaing jalur rampang. Dewek geus lila sabenerna maneneangan calon murid anu kudu bisa ngawaris sakabeh ilmu nu kacangking ku dewek. Nurutkeun geter gaib nu katarima ku dewek. Calon murid dewek kudu anu sarua kayaan jasmanina. Dina harti boga pakulitan anu hideung keling. Geus kitu meureunnan kuduna, dewek akhirna bisa tepung jeung budak lalaki rumaja anu ngaran Si Keling. Si Keling. Budak di mana eta teh, Bah? Anak saha Si Keling teh, Bah? Jalur rampang jadi beki penasaran hatena. Si Keling anakna Sirawing euy. Si lain tentu bakal kaget gadengena. Dewek sorangan teu nyangka upama calon murid dewek teh anakna Sirawing. Ki Buyut Ireng netep antep ka jalur rampang nu harita memang kaget nu lain dikieuna. Menang beja sarupa kitu tinu jadi bapana teh Ki Buyut Ireng bakal ngangkat murid ka Si Keling anakna Sirawing. Nu pikeun jalur rampang ngahargaan Sirawing geus dianggap hiji ngaran anu dipikacecep ku dirina. Atawa ngaran Sirawing teh geus dianggap hiji kacecep ku dirina. Kan nyeri hatena moal bisa limpas kitu bae. Kadenge Ki Buyut Ireng nyarita deui. Jalu Si Keling anakna Sirawing kawilang budak lalaki nu bener-bener luar biasa. Luar biasa kayanana. Malah kawilang geus nyangking ilmu atawa pangarti. Anu teu bisa dianggap enteng euy. Ngan Si Keling eta budak teh mere tanjakan ka dewek. Tanjakan kumaha kitu, Bah? Manehna bakal narima kana karep jeung kahayang dewek anu memang keukeuh hayang ngangkat murid ka manehanana.
Syarat di Sikeling bisa dewek ngangkat murid ka manehna, upama dewek bisa ngelekeun bapana nyatana Sirawi. Ieu jadi rasa penasaran dewek pangna hayang tepung lawung jeung anu ngaran Sirawi. Kardi ku Silai. Ari jalur rampang katingali ngahulang ngaragamanna. Aya rasa kaduhung anu nyusup jero hatena. Padahal upama waktu ti heula teu pabentar paham jeung menjadi bapana, geus tantu dirina bakal ngawasa ilmu anu liana. Anu teu mustahil bisa mampu pikeun ngelekeun Sirawing, kitu geuteran hate jalur rampang harita. Geus teu kudu ngahulang bingung jalu. Dewek memang geus boga kayakinan euy. Sikeling kudu jadi murid dewek. Sikeling kudu ngawaris sakabeh pangarti dewek. Malah ayeuna eta budak teh keur miluan kana saembara euy. Tur dewek boga kayakinan Sikeling tangtu meunang. Karti ku Silai. Geus ningali beunana nyata di Silaing ka budak lalaki nu dimaksud ku dewek. Lain milu lalajo tadi teh. Jalur rampang unggeuk bari nembalan. Bener kuring tadi ningali ka eta budak bah. Ari sugan teh lain calon murid Abah. Memang hebat eta budak teh. Lamun seug kuring geus cager betaya ngajajal kana kakuatan jeung pangartina. Jalur rampang nyengir dinahan ka nyeri. Motong coba-coba sia jalu. Wani-wani maneh nindak ka Sikeling calon murid dewek, Silaing bakal cilaka ku leungeun dewek. Nu penting ayeuna Silaing ku dewek bakal ditulungan tapi ulah ngaharepkeun dewek nurun-nurunkeun deui ilmu. Sikeling geus jelas anu baris ngawasa sakabeh ilmu dewek. Kardi. Kardi bah. Nah kira-kira moal ngabahayakeun eta budak nu ngaran Sikeling teh bah. Nah, ilaing make jeung ngomong kitu ha. Beda Sikeling anakna Sirawi. Dina ieu hal urusan dewek jeung Sirawi eueuh patalina jeung ilaing jalu. Sabab sok sanajan ilaing teu kungsi bantrok kakuatan jeung Sirawi, tetep dewek bakal neneangan Sirawi. Ya tapi kan ngabuktikeun ka Sikeling yen dewek leuwih punjul batan bapana. Ngerti bah. Nyari kuring mah marek pipilueun kana eta urusan bah. Ngan ieu kaayaan kuring. Nah bet piraku atuh rek tega diantep kieu bah. Tulungan kuring bah. Aduh. Tulungan bah. Jalur rampang geus teh era sigana teh menta tulung kaki buyut ireng. Sangkan bisa cager tatu di jerona nu saterusna bisa pulih deui kakuatanana. Ditulungan pasti ku dewek jalu. Ngan maneh ulah coba-coba nembongkeun sikap anu goreng ka Sikeling deuleu. Ari sabab lamun ilaing boga sikap jeung tindakan nu kurang hade, ngandung harti ilaing kudu adu hareupan jeung dewek. Ngarti? Ngarti bah. Kuring mah kumaha wani, sabab eta mah urusan Abah. Kuring marek pipilueun. Moal bah. Ngarti bah. Ngarti. Kuring mah kumaha wani sabab eta mah urusan Abah, kuring marek pipilueun. Ayo atuh neangan tempat urang kingkur euy. Ilaing memang kudu diubaran heula, sabab lamun teu buru-buru diubaran ditulungan bisa terus ngagliunggeung terus paeh sia. Hayang paeh. Ayo urang neangan tempat menyingkur. Ki buyut ireng lempang dituturkeun ku jalur rampang. Tapi ka tempat nu rada nyingkur ki buyut ireng terus ngalakukeun maksudna. Luyu jeung aturan ilmu anu kacangking ku dirina pikeun ngubaran tatu di jero jalur rampang. Caturkeun harita di tempat sejen, Sikeling geus mimiti ngangsrod naik kana pasir cadas lumut ya. Sakabeh nu lalajo eueuh anu ngaromong ayeuna mah meh kabehanana pada narahan napas lantaran memang Sikeling kawilang wanian sarta leuwihna teh eta teh mata kaget ku carana naik kana eta pasir cadas lumut ya. Ramo-ramo leungeun Sikeling nobros kana batu cadas lumut. Cerem. 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 Angsrod. Angsrod. Cerem. Cerem. Cerem.
Lima ramo leungeun kenca katuhu si keling anu mangrupa cakaran nobros kana batu. Padas anu saterusna si keling ngangsrod naik ka luhur, beuki lila beuki luhur. Panata acara jeung nulalajo eueuh anu teu hookeun kaget ningali kakuatan jeung kahebatan si keling, beuki yakin ayeuna mah. Pikeun maranehanana sakabeh yen si keling teh anakna si Rawing. Di tengah-tengah pasir cadas lumut nu sakitu leueurna tur dina jarak anu memang geus jauh ti lemah. Si keling nyelang heula ngareret ka handap nyerenge seuri bari nyarita. Anjir, lawang euy. Sigana teh kieu beunarnya amun rag-rag ka luhur. Handap euy, saomong anjing teh euy. Tapi wing yakin bakal bisa terus naik ka luhur sianyaan aing mah sumpah. Tingali euy, tingali kana kumane kabeh nu lalajo. Oi. Mana yang lotek di dia ya dagang tukang lotek sia. Si keling angsro di kaluhur ngagunakeun cakaran ramo-ramo leungeun anu mampu nembus kana batu cadas anu leueur ku lumut teh. Memang kawilan hiji kauntungan pikeun si keling, sapasang leungeunna ramo-ramona memang geus kalatih. Sabab si keling boga ilmu silat jarji sakti anu ngutamakeun kana kakuatan ramo-ramo leungeunna anu jadi teas jeung heuras lir upama besi. Di dieu memang kahebatan ilmu jarji sakti. Beuki lila katingali ti handap jirim si keling beuki ngaleutikan sabab beuki luhur naikna kana pasir cadas lumut. Akhirna eta patempatan teh liu upama anu bedah ku kasuka jeung kabungah pacampur jeung kaget. Mangsa si keling bisa tepi kana puncak pasir cadas lumut. Katingali si keling nangtung bari ngacungkeun dua leungeunna ka luhur, nu lalajo pada surak patarik-tarik meueuh euneur jeung seah eta patempatan teh. Waduh, si keling hebat euy. Nyaan percaya yakin dewek mah euy. Si keling bener anakna si Rawing lamun kitu mah. Alah nyaan budak teh ajaib pisan euy. Kakara hebat euy bener euy. Edan we mah bener jadol. Hebat bener euy. Ningali budak sakti kitu mah hebat. Aduh nyaan bener-bener matak teu percaya aing mah nyaan teh tenjuan teh euy. Lamun teu ningali sorangan mah bener aing mah nyaan. Poho aing mah kana 40 poe. Nyaan aing mah sumpah. Ningali kieu mah nyaan euy. Gelo eta si keling euy nyaan. Nya, bener teh jeung abah oge kumaha ujang. Si keling mah teu bener tincu abah mu keur aya di dieu mah. Kitu pisan jagoanna teh. Hidup si keling. Hebat euy. Si keling anak si Rawing hebat. Si keling jadi juara euy. Oi keling, ya akang ya dulu ujang euy. Si keling anu geus nangtung dina puncak pasir cadas lumut katingali harita terus nyarita. Sorana meueuh ngungkulan sakabeh sora-sora nu lalajo sabab si keling nyarita dibarengan ku geter kakuatan tanaga lapisan. Uing jadi juara. Panata acara umumkeun sia sakedeung deui kumaneh euy. Uing si keling anakna si Rawing menang jadi juara kahijot. Si keling teh teu jagoan euy. Aya surak sia deui, mun teu surak diseblak wae ti dieu. Duh, pohoy teu karasan ieu teh. Ger teh atuh kabehanana salurak deui wae malah panata acara oge milu keprok sagala rupa. Eueuh anu teu kataji ayeuna mah ku kahebatan jeung kawanianana si keling. Kadenge panata acara ngagorowok ti handap ditujukeun ka si keling, nita sangkan si keling turun di ka handap. Cukup jang keling. Ulah lila teuing aya di luhur jang. Sabab Ki Jaya Raga bakal datang ngabagiakeun jang keling. Hayo buru-buru turun ka handap jang keling. Di puncak pasir cadas lumut si keling nimbalan. Teu kudu nitah maneh sia mah. Uing ayeuna bakal turun teu kudu dititah ku maneh. Prokokok teh sia nitah ka uing euy. Ki Jaya Raga kudu geus aya di handap sia. Awas lamun uing turun eueuh. Si keling katingali harita tina nangtung terus diu. Kajadian saterusna beuki nambahan rasa kakaget sakabeh jalma nu aya di dinya. Ari sabab teu beda ti budak anu keur ulin sosorosodan we. Bari ujung dina kaayaan diuk harita si keling nekenkeun dua leungeunna kenca katuhu digigireun awakna dipake pikeun panahan kasaimbangan badana. Ramo-ramo leungeunna nancep ka batu cadas anu saterusna bari diuk teh ngagolosor langsung turun ka handap. Atuh ai srod-srod golosor we. Sawareh aya nu peureum sok sieun si keling ragragna pejet ka handap.
Tapi si keling kalah kaseserian teh beda ti budak nu keur ulin sosorosodan, malah bangun eng suka kasida sigana teh. Waktu jarak kana lemah geus kira-kira 5 meter deui, si keling langsung luncat bari ngacuralitkeun awakna. Curalit! Awak si keling jujuralitan teh beda ti nu keur akrobat we, anu saterusna dua sukuna napak kana lemah, cergedeg. Si keling pancuh nangtung dina lemah. Ger teu nu lalajo surak amal-amalan menisaheng. Surak mobuh matak teundur eta patempatan. Si keling harita ngarawet kalebah panata acara, katingali gigireun panata acara geus aya lalaki kolot anu make baju sing sarba bodas. Lebah dadana make sulaman emas mangrupa tulisan ngaran Ki Jaya Raga. Waktosna geuningan parantos teh nyekapan, atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng Kiwari neraskeun carios Sirawing Kiwari, garapan Wakepoh Kiwari. Hatur nuhun permios.